sering orang dibere pepeling bahwa orang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul, yang ngumbara teh poho kabali. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang, komo musuh mah lupa jasa geus dari hitung teh mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak, aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel tau. Ya Allah. Tapi sanajan dikitu-kitu ge, kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga sekolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah iya segan. Aya deui nu maot teh pemuda. Aya deui nu maot teh handapeun nyana bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot, teu budak teu awewe teu lalaki. Mana mentak urang kudu nempo ka ajal urang. Ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, tos adi adina deungeuna hentang. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah. Nah iya urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ka alam dunia alam mulki, isuk urang ka alam barzakh. Sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan, bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae. Gorenganan ge mah ka urang paeh teh. Urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae. Goreng urang teh lo dihitung. Tak tololna urang tah. Ieu keur carita dosa. Pangbahaya-bahayana urang ngitungan dosa batur, kasalahan batur, ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung. Kebantak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kasalahan batur, kudu urang bae dihitung kasalahan teh, merenung. Hasibu qabla an tuhasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli. Anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekelan jang ka lembur nu asli. Nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat, nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa, nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga, aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata.
apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa endek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mawa naon deui? Naon deui? Kan nyaho ieu budak. Orang bawaan ka ditu. Apakah orang endek mawa seuneu? Nyin seuneu, apakah hendak nyin istana? Dipersilahkan. Lamun kuari urang di dieu hendak nanya bae heulanan. Lamun urang ieu nonton TV, ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga? Ngeridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka? Aisyah ngeridit henteu? Tarol, urang curug tolol. Tuh kan, Masya Allah, berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika urang sholat, ketika urang zakat, ketika urang puasa, dengan kata simpulna ibadah, berarti urang keur ngabangun surga. Nu paling ku urang kudu diinget ialah urang bakal balik ka lembur asli. Ketika orang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh wahara. Geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan, sabaraha tahun. Ku urang diusahakeun dia. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakitu kitu nangis. Bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tat urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu. Masya Allah kari. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah, urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah. Sare ge pohara. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan ku urang. Begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicencerika, baringkeun, endetolan dulur kabeh ngalayad, tandian, bungkus. Kencengkeun, pocongkeun. Teu nyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng? Cenah gubernur leuwih kenceng deui. Polisi leuwih kenceng. TNI Hai kabeh ieu geus mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun. Nyaho eta letnan, eta jenderal, eta abuya, kau mau kieu RT lain online. Ngeus. Dipocongkeun. Masya Allah. Bawa ke kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku ari samake heuh. Nu kamari kudu make AC bae. Kuari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saaya-aya. Kamari mah kudu kelega bae. Kudu tiis bae. Kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Kuari di jero kuburan. Diuk teu bisa. Samak boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah. Kain kafan saaya. Renungkeun coba ku urang, pangbalikan urang nu asli seperti eta. Anu kamari komandana siap dan. Laksanakan siap dan. Esok dundan. Selesai. Nu kuari buya sia. Esok selesai. Eueuh naonan di jero kuburan. Murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan. Anu kamari siap dan. Nyana anu nincakanana.
Pangbalikan urang nu asli, masya Allah, teu pernah kurang direnung. Tetapi lain sakadar eta, anu paling bahaya. Jasad mah asal tina taneuh, minha khalaqnakum. Tina taneuh balik ka taneuh. Ruh urang nu asal ti Gusti Allah, balik da ka Allah. Kuari urang dipadu ku dua, hiji jasmani kedua ruhani. Ketika keluar khurujur ruh anil jasad, ruh balik ke Allah. Jasad mah orang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh orang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci, ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku. Masya Allah,